Tanbihun, peringatan, kepeling, loba nu can nareling keneh. Tadi penting geus dibahas bahwa wajib ngodoan salat anu porot. Kewajiban ngodoan salat nu porot aya nu wajib ngodoan secara mubadarah pauron harita keneh, sehingga dia wajib untuk menggunakan seluruh waktu untuk fokus qada. Jika sholat nu porot nate porot tanpa uzur, tetap wajib qada, hanya saja bisa santai, gak wajib paur. Lamun porot na eta sholat teh porot karena uzur. Sanu kewajiban ngodoan sholat pelaku jalma nu ninggalkeun sholat si muslim, si mukallaf sok nempelkeun ka batu. Kumaha lamun aya jalma boga qodoaneun can kungsi ngodoan tuluy paeh tumpulkeun wae kitu ka ahli waris eta qada salatna an beh man mata wa alaihi salatu fardin lam tubda wa lam tubda. Jalma paeh boga hutang keneh salat. Orang mati punya hutang sholat lam tubdo teu kudu dikodoan, walam tufda tong dipijahan. Urun kumaha kang karunya antep cenah kelompok kana neraka kudu riweuh karepna. Paham ya? Tong dikodoan ku ahli waris, tong di pija. Urang kumaha kang pan boga kana hutangkeun bae antep, risiko dia sendiri. Wa fi qauli, menurut satu kaul sok diamalkeun kalangan ahdiyin, annaha tuf'alu ausobiha amra, bahwa sholat bisa dilaksanakan oleh ahli waris, maksudnya oleh orang hidup, rek wasiat atawa henteu eta si mayit memeh paeh. Ceuk hiji kaul anu dicaritakeun ku Imam Ubadi, carita ti Imam Syafi'i, karena ada satu hadis walaupun dhaif. Nyageus atuh mun bapa maot mana memeh maot nanti gering heula, di mana jalma gering teh di urang magalib tara saralat, jalma gering kalib tara saralat samarukna teh eureun kewajiban salat teh ku gering. Survei MUI 4 tahun yang lalu ketika survei ke rumah sakit daerah Cianjur, dari pasien sekitar 1.500 pasien anu aya waktu hari itu disurvei 1.400 orang dari 1.500 pasien nu ngagaloler di Cianjur teu saralat. 100 na salah mimiti kelas BPJS nepikeun ka kelas VIP. Tina 1.500 yang disurvei kurang lebih menghitung hanya 100 yang salat. Dari 100 yang salat hanya 20 yang sah ngeunaan jeung syarat. Ayo aku mau gitu kang make kudu aya nu sah pan salatna karep-karep pan cenah kang gering salatna oge dina ranjang ge sok dina ranjang dina rispang di rumah sakit. Tapi nu mampu lakukeun kan abdi mah kang gering piraku nangtung da lieur ge teh kudu nangtung sok bari dieu ese kang diuk oge lieur ge sok bari nyanyi ese kang ditu bari diimpus bari ieu teh eungap sok bari nangkarak deur bari nangkarak jang hareup kiblat hanteu pan error atuh kang cenah kumaha yang hareup kiblat make kudu kumaha yang hareup kiblat sabuat salat mata naon ranjang rumah sakit na eserkeun komoda di rumah sakit maya rodaan ranjang naon eserkeun lah sinang kiblat
Aya di rumah sakit anu hayang salat diaserkeun heula rumah sakit masih nangiblat. Cabot salat. Itu tuh bisa. Ketika imkan tidak dilaksanakan nya nanaonan kala. Teu cumpon syarat. Sarua jeung ninggal salat. Wong teu sah. Kan dina wuduna. Wudu make jarum impusan, Pak. Rek kumaha? Ada bagian dari tangan anu terhalangi oleh jarum, terhalangi oleh perban yang tidak terkena air wudu. Pan wudu teh ngumah sakabeh leungeun meureun salah sahijina teh. Aya di dieu aya jarum iempusana. Teu kakum. Upan kang diiempus darurat teh gawe gantian atuh ku tayamum. Eueuh di rumah sakit wudu jeung tayamum eueuh. Karena tayamum itu bisa mengganti wudu secara utuh. Bisa mengganti adus secara utuh, juga bisa mengganti dari sebagian anggota yang tidak terbasuh. Masalahna naon? Masalahna mah teu ngararaji jeung teu karep salat rata-rata negeri. Da keur cager oge wegah salat. Keur cager oge wegah. Kumaha ditambahan geuring. Padahal jelema geuring kembang pipaeunana geus aya. Tere jadi buah pae. Kuduna leuwih getol keur geuring. Dina kitab Risalah Qusairiyah seorang waliullah, seorang ulama besar Ilabdi namina itu diceritakan keur waktu cager salat sunnah teh can pernah kurang ti 100 rakaat saeutik. Ketika gering kalakah bertikal kalakah 200 rakaat. Ditaros ku pala putrana, mama nya kunaon mama teh pan teu damang biasana ge kan 100 rakaat mama teh tahajud teh. Nah ayeuna mama make kudu ayeuna 200 rakaat. Pan kamari ieu mah keur teu gering salat mama teh normal bari nangtung. Ari ayeuna mah mama teh keur gering salatna bari diuk, ai ganjaran salat bari diuk teh saparona anu nangtung berarti kudu ditikeulkeun 200 hayang anger ganjaran. Batur kok kitu nya. Urang mah lapan keur gering di hampura gitu. Salat fardu ge sakurang-kurang mah hayang bari diuk. Ya. Jadi cek sakawa sok laksanakeun. Guys sok kodoan sok. Geunaheun kodoan salat lamun santrina loba. Ya jalma ninggalkeun salat 100 waktu misal. Pas kebenaran di dieu keur loba mupasirin aya 100 urang. Yang geus antri pangodoankeun salat atas nama Kijain sok saurang tawakku ieu 20 urang ngodoan subuh 20 urang ngodoan lohor 20 urang ngodoan asar 20 urang maghrib 20 urang isya dar ya beres sekaligus oge 100 sok. Di Lirboyo santri 30.000 santri salak 30.000 santri itu ayeuna can bisa arinit ka itu Jawa Timur zona merah aya anu mawat dongkap ka Kiai Lirboyo aya biasa sok dilaksanakeun ku wa fa'ala as-subgi an ba'di aqribi dan ini pernah dilaksanakan, pernah dipraktekkan oleh Imam Subki atas nama sebagian kerabatnya yang meninggal punya utang sholat. Jadi Imam Subki gaduh kerabat anu maot boga hutang sholat kantos dipidamal ke Imam Subki di pondok. Hari ngobrol ke Imam Subki teh emut keur ngaos tafsir Tobari di Biyadim Yati Banten. Allahumma gfir lahu warham. Keur ngaos Asbah wan Nadzair Imam Subki. Memeh dar ngaos nyaritakeun heula Tobaqat Imam Subki. Salah sahiji karomahna Imam Subki. Ketika Imam Subki pupus diimpenkeun ku sebagian ulama wali deh. Dina eta impenan Imam Subki dipersilahkan ku Allah untuk masuk surga.
mama lain petugasna Imam Subki nolak masuk surga. Ditaros kunaon mama mah kudu alim masuk surga. Abdi dewek bahasa kasar moal waka asup ka surga memeh santri kaula memeh jalma anu maca kitab-kitab kaula leuwih heula asup ka surga. Jadi urang cenah ieu ngaji kitab Asbahwan atau Imam Subki sugan we kasapaatan kudu anak Imam Subki eta. Nah, tinggalnya dihanap aya. Awas ieu. Ieu karek masalah migawe salat. Hakau al-Ubadi Anisyafi ini midama salat. Kumaha pijah di tengah ayat. Baca masalah kaul pijah. Menurut kaul qadim, aya menurut jam'in mujtahidin, aya menurut wafi wajid, menurut satu pendapat. Annahu yut'imu an kulli salatin muddan cenah teu dihanap. Di tengah. Wa tiap hiji salat sok kaluarkeun samud. Pijah. Galib di urang. Mayar pijah. Mud. Ade mustahik pijah ulah disaruakeun jeung mustahik zakat. Ngaran-ngaran samud. Naon samud bukan. Ngaran-ngaran berbicara mud mustahik ngan dua, fakir jeung miskin. Lamun di hiji lemur kebenaran aya nu maot na kedua salat tapi beunghar biasana dina lawang pantau masjid sok loba beas numpuk ratusan karesek kasamud pas bubar nyalatkeun teh pada nyaropet nyata biaspin dia kan hanya kalna rek nu fakir rek nu beunghar pagarubung gitu. Kadek masroful amdad tasarrufna pirang-pirang mud naon bae jah mud kiparat mud andai awe ajal ma anu ngodoan puasa kaliwat Ramadan tahun depan mud awewe anu ngabatalkeun puasa karena khawatir takut anak awewe anu keur nyusuan ngabatalkeun puasa karena khawatir ke anak ada mud naon bae kasus mud bukanna masrofna tempat tasarrufna hanya fakir dan miskin. Ada bisa aya ibnu sabilillah ada bisa aya gori anu boga hutang eta mah mustahik zakat. Anu lucu deui aya jelema beunghar keur hirup keneh mikeun sawah kaajengan cenah jang pijah anu kitu jelema goblok ajenganana deui ngilu edan jelema beunghar pasrahkeun sawah 1,5 hektar kaajengan kanggo pijah abdi ai sia teh mikir teh pijahna cenah pijah salat atuh salat sia teh lain nu kalangkah masrahkeun sawah siga ngahaja sia mah moal salat ti ayeuna ka hareup geunah teuing jelema beunghar geus nu beunghar mah tong salat. Salat itu tidak bisa diganti dengan pijah, bahkan salat teu bisa diganti ku qada. Awas persepsinya harus diluruskan. Saya ulangi, qada salat tidak bisa menduduki salat yang Anda tinggalkan. Mayar pijah samud tidak bisa menduduki kedudukan mengganti salat yang Anda tinggalkan. Subuh tadi nuka tinggalin itu bisa diganti ayeuna ku qada itu tak bisa. Subuh ya subuh tadi udah Anda nggak sholat subuh udah selesai, nggak akan kembali waktu tadi itu. Berarti percuma kang qada sholat lain percuma qada sholat itu hanya salah satu langkah untuk menuju taubat. Dosa ninggalkeun sholat subuh tadi ku taubat.
Minta hampura ka Allah tadi itu salat subuh. Kan proses tobat. Nah, ketika maksiat yang ia lakukan meninggalkan kewajiban, prosesnya harus qada dulu. Itu proses tobat saja. Gak bisa tadi Anda meninggalkan sholat digantian pukul. Ai santri kan lain. Ayo tuh berusuh. Ngamakeun ilmu tadi ari aya bab qada lah ai sia kalakuan. Ngamakeun ilmu tadi ari aya bab qada. Jadi intinya itu proses taubat. Komo ayeuna diganti ku beas geus we nu beunghar. Lamun ayeuna pijah bisa ngagantian salat, nu beunghar ceuk aing nu kedua mending kana tong sarolat. Siapkeun we sok sawah ting salaga-lagaan. Susuganan bisa ditebus, pijah teu nebus. Suganan. Bifadlillah ka itu. Salah satu bentuk usaha yang dihampura juga dibebaskan ditampi ku Allah mayit keur di dunyana loba salat tu katinggaleuan tah ieu ditebus ku aliwan sawaktu samun juga ditarim juga dibebaskan anak pada Allah tidak berkehendaknya anggar we kerem anak di jero kuburan lagi. Kaul anu mu'tamad di dia disebutkan kaul mu'tamad nu sabenerna jalma paeh boga utang salat andep. Kenapa kelompokan resiko sendiri. Bahkan leuweukkeun kan lebok sia gitu. Ngan kaul ieu para dipake nu dipakena wa fi kaulin. Nah, bisnis tanggulat bangke masalah. Ke bisnis keun bae tong dicara. Aya salah satu jalmi anu bingah lamun tetangi kamawatan diantawisna ajeng teh biasa ngawarung cari mie beres matang puluhan. Yes, salat wajib ka jalma muslim mukallaf. Kumaha lamun budak leutik salat wajib teu wajib salat ka budak leutik kan wayu maruzu soban zakarun au unsa mumayyizun bi ansoro yakulu wa yashrab wa yastanji wahda ayajibu ala kullin min abawaih wa in ala summa wasi summa wa ala malikir roki ayyak murahu biha ayas salat wa bi jami'i syurutiha lisabin. Budak mah teu wajib salat ngan budak leutik lalaki awewe nu geus tamyiz wajib diparentah salat. Surahna tamyiz geus bisa daam sorangan, geus bisa nginum sorangan, geus bisa obeh sorangan. Kainung bapana kajalma nu diwasiatanana lamun budak teh hamba berarti ka sayyidna ka pemilik hamba wajib ka mereka semua karena mereka semua jadi wali nu ngurus budak. Wajib naon marentah budak ditah ngalaksanakeun salat sok sanajan kodo sabada umur 7 tahun. Aya budak tamyiz geus kelas 1 SD kakolotna wajib marentah salat ka budak sok sanajan kodo dan ini hampir susah ditemukan. Aya budak kelas 1 SD tadi teu salat subuh asal langkah kolot bayak ieu. Mana tadi salat subuh teu? Kodoan sia buru ayeuna kodoan sia teh. Buru ayeuna kodoan. Bener. Hampir. Padahal walau kodoan kan kadeuleung kodoan mah terus wajib bareng. Nah inilah beban seorang bapak ketika sudah punya anak. Mangkana nguing anak geus 5. Nu 4 geus parentaheun salat. Dan marentah indungna deui. Kewajiban sholat anak usia 7 tahun adalah kewajiban yang hampir galib jelema geus teu pati malir. Salah
salah satu tujuan inti ribados ngadamel al-i'tisom tematik di Palihana khusus usia SD, pesantren khusus usia SD. Salah satunya adalah terinspirasi nanti karena di Cianjur mulai bermunculan loba pabrik garmen, pabrik pesantren-pesantren Korea, di mana loba orang tua indung jeung bapana isuk-isuk garawe balik sholat. Iya anak-anak di imah terlantar. Sedang di PHP-keun kan ini, nah budak teh diuruskeun ini itu ya. Secara diurus ku indung. Saking ku nyaah jeung teu bani deungel pan aing ngaran ini ka incu. Beda deui jeung ka anak. Ya perasaan, kehalangan ku perasaan sieun kasinggung indungna gitu. Kadang deungel incu. Ya gitu. Nukung si kasus ninganan Gus Muafik baheula. Nabi ya berwaktu kecilnya biasa rembos di demo habis-habisan Gus Muafik termasuk menghina Nabi. Padahal Gus Muafik itu konteksnya adalah konteks lagi menceritakan seorang anak diurus ku abdi. Itu tidak seperti diurus ku bapak asli. Paslun fi syuruti sholati ieu pasal rek mertelakeun syarat salat. Asyartu nu ngaran syarat teh ma yatawaqqafu alaihi sihhatus shalat wa laisa minha. Ieu lancar tegus. Lancar. Tae. Nu ngaran syarat teh hiji perkara ma yatawaqqafu sihhatus shalat anu sahna salat tawakuf kana eta perkara. Ngaran syarat teh hiji perkara anu sahna salat tergantung eta perkara sahna salat tawakuf karena eta perkara walaisa minha di mana perkara itu bukan bagian dari salat. Contoh wudu teh syarat salat. Nah wudu make syarat salat sabab wudu adalah hiji perkara anu sahna salat kumaha tergantung kana wudu. Lamun wudu berarti salatna sah, lamun teu wudu salatna teu sah. Berarti sahna salat tawakuf kana wudu. Di mana wudu bukan bagian salat, wudu salat. Wudu mah lain bagian salat, salat mati mimiti takbiratul ihram. Walaisa minha wudu bukan bagian dari sholat. Karena sahna sholat tergantung karena wudu, tawakuf karena wudu, di mana wudu bukan bagian dari sholat, berarti wudu namanya syarat. Sarua jeung rukun syarat. Pada ma yasihu alaihi sihhatus sholat. Rukun ge sarua. Hiji perkara anu sahna salat tawakuf kana eta perkara. Contoh takbiratul ihram itu kan rukun. Takbiratul ihram itu perkara sahna salat tergantung kana takbiratul ihram. Aya takbiratul ihram sah, teu takbiratul ihram teu sah, berarti kan tawakuf kana takbiratul ihram. Ngan beda di mana perkara tersebut bagian dari sholat. Ay rukun mah bagian dari sholat, ay syarat mah bukan bagian dari sholat. Beda naik. Nah Kiai Musonep make nuturkeun paslun, make paslun syarat heula henteu rukun heula, make ngaheulakeun syarat daripada rukun pembahasan dina kitab Fathul Muin. Wa quddimatis syuruti alal arkan, syarat didahulukan atas rukun di annaha aula bittaq, karena memang syarat lebih pantas untuk didahulukan. Nah
ini syartu ma yajibu taqdimuhu ala salat wastimraru biha sabab syarat mah suatu hal anu wajib diheulakeun kana salat wudu heula memeh salat kieu wudu heula deui salat nya sarua pasalna we pasal syarat lah karek rukun guys surutus salat di khamsatun aya syarat salat eta aya 5 rata-rata ya umur 20 nepi ka 25 berarti rata-rata geus sarolat 10 tahun rata-rata sah teu salat 10 tahun ka tukang sih bisi teu nyomponan salat ahaduha taharatun an hadasin wa jinabatin nu kahiji kudu suci tina hadas leutik jeung junub aran taharah teh taharah ceuk bahasa mah bersih tina kokot wasar anu ngaran taharah ceuk syara teh raful man'i al mutarattabi alal hadasi wan najas naon nu ngaran taharah menghilangkan larangan anu diterapkeun kana hadas jeung najis jalma hadas dilarang salat berarti dilarang salat adalah larangan nu diterapkeun kana hadas orang najis awakna aya najisan mutanajis dilarang salat berarti ada sesuatu nu diterapkeun kana najis suatu larangan nu diterapkeun kana najis lamun aya najisan dilarang salat lamun awakna hadas dilarang salat awakna hadas dilarang tawaf awakna junub dilarang cicing di masjid awakna junub dilarang maca Quran dan lain sebagainya banyak larangan nu diterapkeun kana hadas banyak larangan nu diterapkeun kana najis kita contohkan satu orang hadas dilarang salat wudu weh menang tuh salat orang hadas dilarang salat derwe wudu menang tuh salat menang berarti wudu teh menghilangkan larangan nu diterapkeun kana hadas berarti wudu ngaranna toharoh sabab wudu menghilangkan larangan anu diterapkeun kana hadas orang yang badannya najis dilarang salat hukumah weh kusabab geus hukumah menang teu salat menang berarti kukumah eta ngaranna toharo sabab kukumah eta menghilangkan larangan nu diterapkeun kana najis paham begitu ngaranna toharo orang junub dilarang salat adus weh maka salat jadi menang berarti adus disebut toharo sabab adus menghilangkan larangan nu diterapkeun kana hadas orang miskin dilarang mati orang miskin dilarang sakit kenapa? Karena itu sakit mahal jadi nu geuring mah nu baleung haru nu ngaran taharah raful mani menghilangkan larangan nu diterapkeun kana hadas jeung najis orang hadas dilarang salat rek wudu eueuh cai tayamum weh menang teu salat menang berarti tayamum menghilangkan larangan salat berarti tayamum ge tohar apa masuk kana ta'rif masuk kana definisi dari tohar ya syarat salat nu kahiji suci tina hadas faula nu kahiji ayat toharatu anil hadas tegasna sesuci tina hadas eusina al wudu teh ngaleungitkeun hadas
Naon nu ngaran wudu wa huwa bidomil wawi isti'malul ma fi a'dha makhsusatin muftatahan bin niyat. Ngaran wudu teh menggunakan air dipakai ngumah anggota nu tantu, anggota wudu nu aya opat, beungeut sirah, beungeut leungeun sirah suku. Muftatahan bin niyat bari diawali dengan niat eta nu ngaran wudu geus malum sok minum. Ngan lamun dibaca fathah mah wadu ma yutawaddau bihi nyata air yang dipakai untuk berwudu. Kapan SK wajibnya wudu? Sarua dina malam Isra. Sapaket jeung SK salat kemarin mesti bahas. Jadi dina SK salat di bawah ada NB na SK salat. Sebelum salat harus wudu. Jadi nu ngaran wudu teh ngagunakeun cai dina anggota tertentu bari diawali niat. Naon syarat wudu? Wa surutuhu ayil wudu'i kasurutil gusli khamsatun. Syarat wudu sami cara syarat adus aya 5. Ahaduha nu kahiji maun mutlakun caina kudu cai mutlak. Naon cai mutlak teh cai ya naon? Ya na botol. Cai tah, cai mut. Iya naon? Kopi malah tuh disebut cai, sebutkan caina. Iya naon? Cai kopi, lah berarti teu mutlak. Da aya embel-embelan kopi. Iya naon? Ah, mutlak. Aqua mah merek pabrik. Saya mah tidak menanyakan botolnya, tidak menanyakan pabrik sama. Nu dinyarejer botol ieu naon? Cai, bisa cai kan? Nah gitu ngaranna cai mutlak. Selesai, gampang memahami cai mutlak. Arya cai kopi, bahkan cai na leungit. Kopi nyebut lagi. Berarti teu mutlak, kudu we aya kopian. Mang tuh nu dikulah tuh naon? Dikulah tuh baru dibalok naon? Cai, berarti mutlak. Nu dikulah naon? Tahu. Dah we datang ka laut. Tuh, tengah-tengah lu aya makan. Itu naon? Cai, lu aya makan. Oh, nah itu cai mutlak mah mudah. Anda untuk mengatakan Kang kumaha ngabedakeun cai mutlak. Lah teu tinggal tanya we. Itu naon? Cai, ya udah itu mutlak. Tuh embel-embelna naon? Urusan tempat pengaruh. Dalam pindah ka sumur mah jadi cai sumur. Apakah air aqua sah dipakai wudu? Ya sah, kenapa enggak sah? Wong cai mutlak. Biar gua apa? Ya non, dai lah udah sah. Eta mah Kang cai aqua. Apa enggak merekna aqua da lamun merekna Ades mah jadi Ades. Ganti merek milih mineral jadi mineral. Nah itu maun mutlak. Kalau bakal jalma teh bingung, Kang, cai mutlak teh enak kumaha? Make kudu bingung teh. Kudu cai mutlak kudu. Fala yarfaul hadas wala yuzilun najas, teu bisa ngaleungitkeun hadas, teu bisa ngaleungitkeun najis. Wala yuhassilu sa'irat taharah, teu bisa ngahasilkeun sakabeh sesuci sanajan sesuci sunnah illal ma'ul mutlaqu, kecuali cai mutlak. Naon atuh cai mutlak teh? Ye wa huwa ma yaqu alaihi ismul ma bila qaidin. Nu ngaran cai mutlak teh adalah benda cair anu sok disebut cai, nu sok katibaan sebutan cai. Mayako benda cair yakoku alai ismul maknus nu bisa katibaan sebutan cai bila qaidin tanpa embel-embel kopi, gula, sop, sayur, sirup. Ini mak. Ini apa?
air mutlak. Karena ini adalah ma yaqau alaihi ismul ma, kok bieu sia disebut cai. We bel-bel naon? Ketika harus ada embel-embelnya berarti muqayyad lah itu. Kategori apa karena kategori cai mutagoyir kan. Turun hujan. Oh itu naon? Cai hujan bukan turun nanti langit disebut cai hujan teh dalam turun sumur moal disebut cai hujan. Mudahnya mau mutlak. Itu aja udah simpel. Gak lebih dari itu pengertian mutlak. Kadang orang dibimbangkan ke pemahaman sendiri walaupun berkaitan jeung cai mustamal geus dieu. Santri Jawa Barat. Santri Jawa Barat anu kuuleun tapi geus ngaran-ngaran cai geus dikobok mustamal. Cai dikobok mustamal. Dikobok dipakai ngeueum teh mustamal. Yang ngeueum dina cai saemer teh mustamal. Saja di mustamal. Asal ulah dipakai obeh modal dina jero. Wa yen rasaha min buharil ma'id tahur al-mughassaq sanajan ayana eta air teh hasil dari penyulingan atau menguap dina cai anu dididih. Penting mah eta naon cai ya udah mutlak. Sanajan sok eta nya. Dina ngagolakeun cai diangkat teh turum pancina. Nah turum pancina aya naonan turum. Wah, lain teh ketika Anda tanya, eta naon anu nyarangkol leutik titik-titik naon? Nah, itu. Ya udah itu mutlak. Cai kan itu. Anu kaluar tina bobogaan, anu kaluar nangeunah naon? Cai mani itu bisa disebut cai. Aya nu kaluar tina irung haja. Cai leho dina nalika disebut cai na ge tuh nu nyebut cai leho eta. Aya nu dina jero buah baru leueut beunganan. Ejo tangkalna jangkung. Cai lain. Naon? Cai kalapa tuh bisa disebut cai. Keke cai kalapa. Tidak wegan malah itu nah. Aya buah nian warna koneng ngerangkot hasil merasa nanti diperes cai na cai jeruk bisa tadi disebut cai tuh. Tapi lain mutlak itu enak saya teh sok sanajan ayeuna menguap tina air anu dididihkan awis tahlaka fihil khalid sok sanajan deui dina eta cai teh ada sesuatu yang campur, ada sesuatu yang campur anu istihlak teh hilang tanpa kerana ting kemana. Saya contohkan yen arang cai abdi di gulaan sasenop rada amis saeutik rada awas bahasana rada amis ieu naon cai ngan rada cai gula lain disebut cai gula teh lamun amis rada amis malain cai gula cai kekengan rada amis cai rada amis lain cai gula purulukan kopi sapuruluk jadi rada kiruh rada itu coklat juga iya teu rada ieu naon cai tapi ternyata teh asa kiruh kenapa yang penting mah cai kan
sanajan di kopian, sanajan di gulaan, asal ulah disebut cai kopi, asal ulah nepikeun ka disebut cai gula, tetep masih keneh cai mutlak. Au qaidin bi muwafaqatil waqi', atawa aya kaidan naon cai aqua, cai sumur, cai kulah, cai hujan, cai laut, nya teu naon aya di kaidan ku aqua mah da eta mah muwafaqatil waqi' karena dina botol aqua disebut cai aqua teh. Dina termos, dina teko naon cai nginum, eta mah bongkeun aku maneh ditaheur jang dipake nginum. Pada akhirnya malah dipake mani sugan ku cai hanut. Haram teu kang make cai aqua mah wudu. Naon sababna cai aqua mah musabbal li syurbi, da sagala paha. Cai aqua musabbal diperuntukkan untuk minum. Air itu untuk apa? Itu tergantung nu gablegna. Lain kumaha pabrik. Ente melihat lajang naon? Ya tekang itu teh cai bade wudu. Ya udah itu berarti air untuk wudu. Cai ini untuk apa? Itu terserah orang yang punya. Nu meulina aing, nu mayarna aing, kumaha aing rek dipake wudu, rek dipake nginum kumaha aing. Kenapa sampai ada pendapat yang mengatakan bahwa air aqua tidak sah dipakai wudu karena diperuntukkan tidak sah, haram dipakai wudu karena musabbal li surbi. Musabbal li surbi mah abdi nu na dispenser di dieu terus nongengkeun aqua galon dituna di dieu. Nguing caina nu nginumna amang, tah teu meunang ku didinya dipake wudu. Karena apa? Karena saya nyimpen air galon ini untuk minum. Cek saha untuk minum teh cek aing nu bogana. Gak boleh kemudian dipakai ku sakti, dipakai wudu, haram. Karena menggunakan milik orang lain tanpa seizin, karena izinnya untuk minum. Nu sorangan beli sorangan ya kumaha urang. Nah kang pan di dieu naga disebut naga air minum, ganti waktu ke air wudu kitu geus nu maneh mah. Aya nya. Kumaha kang caipang. Di kota masuk bau kaporit. Mending tanya eta nu dina bak naon? Cai, ya udah sah. Asal ulah disebut cai kaporit. Namun eta naon? Cai kaporit tah teu sah. Kang da bau kaporit keun bae bau saeutik mah jiga tadi amis saeutik mah, jiga tadi kiruh saeutik mah asal ulah nepikeun ka disebut cai gula, ulah nepikeun ka disebut cai kopi, ulah nepikeun ka disebut cai kaporit. Selama masih kana bisa disebut cai mut. Paham? Ya. Balik deui, nu kahiji syarat wudu teh maun mutlak cai mutlak ghairu mustamalin pipar di toharotin anu can dipake eta cai mutlak teh dina pardu sesuci ngaleungitkeun hadas atawa ngaleungitkeun najis. Syarat wudu teh caina kudu cai mutlak ghairu mustamalin anu can kungsi dipake ngaleungitkeun hadas, can kungsi dipake ngaleungitkeun najis. Caina lain urut. Urut naon? Lain urut ngaleungitkeun hadas, lain urut ngaleungitkeun najis. Ai urut dikobok mah heug. Ai urut dipake ngeueum mah heug. Ulah sote urut dipake ngaleungitkeun hadas, ulah urut dipake
ngaleungitkeun najis nyata Kang tadi teh cai teh dikobok ku budak teu naon urut dikobok ku budak mah di lembur mah atuh cenah teh keng eta mah tadi tos dikobok cenah make tos dikobok emang caina kudu ulah dikobok ulah urut wudu ulah urut ngaleungitkeun hadas ulah urut ngaleungitkeun najis Kang tadi teh caina urut dipake ngeuman sayuran teu naon caina tadi teh Kang tilas ngamandian mobil keun bae ya urut naon deui sing panger dina ta'rif mustamal nungaran cai mustamal teh adalah air yang sudah dipakai menghilangkan hadas air yang sudah dipakai menghilangkan najis catatan tidak bertambah tidak berubah itu mustamal cai mustamal lain cai saeutik nu kacampuran mustamal itu salah gagal paham itu di sunah atau loba tuh cai saemer terus urang wudu tina basuhan ka hiji ngecelakan cai saemer jadi mustamal teh di sunah mustamal kita keterangan ti mah bayar ku aing 1 juta can temen ka ayeuna can fungsi ayeuna aya nu mayar geus 8 tahun pasaran Batul Muin disayembarakeun kamu pasirin ulang leuwih geus aya 1000 leuwih meureun 10 tahun 2000 urang mah geus aya anu mangih keteranganana sok kadeukeun dibayar ku aing 1 juta anu nyebutkeun cai saemer kakecelakaan ku urut wudu jadi mustamal ayo mustamal teu jujur mustamal teu paham akang mustamal teu an dugikeun ka eta mustamal saya bayar 1 juta tau dan kitabna ieu bahasana duka karena apa karena Anda memahami ilmu itu tanpa didasari dengan kritis. Jangan menyalahkan guru, nggak usah. Kita harus takzim ke guru. Tapi satu sisi kita juga harus punya prinsip bahwa guru kita juga bukan nabi, bukan malaikat. Aya salah. Bah cenah akang teu kaharti atawa selama ieu maneh lain kitu paham. Nu ngaran cai mustamal teh cai nu geus dipake ngaleungitkeun hadas cai nu geus dipake ngaleungitkeun najis catatan tidak berubah tidak bertambah itu mustamal air mustamal bukan air sedikit nu kecelakaan urut wudu lain cai saemer kecelakaan urut wudu cai mutlak da pake tuluy kan pake wudu ayo mah tina ta'rif geus jauh tina ta'rif geus jauh lamun cai saeutik kakecelakaan cikiih jadi mutanajis kakecelakaan najis jadi mutanajis itu konteks najis cai saeutik kakecelakaan urut wudu nu ngecelak ieu mus nu ngecelak ieu pan mah urut beungeut mus nah cai saeutik kakecelakaan ku cai mustamal cai mustamal cai saeutik kakecelakaan ku cai mustamal teh jadi mustamal ulah disaruakeun cai saeutik kakecelakaan ciki jadi mutanajis enggak bisa sama urusan najis lain aturan mainnya berbeda geus balik deui syarat wudu teh kudu cai mutlak ulah mustakmal qalilan ai hala kaunil mustakmal qalilan dina kaayaan caina saeutik maksudna kumaha qalilan teh hal tina goer mustakmal eta caina ulah mustakmal qalilan dina kaayaan cai saeutik artina mun caina loba mah hege mustakmal ge kasarna cai 10 coba lo urut dipake wudu ku santri 100 urang gae pake wudu di sabalom nah sabab eueuh istilah mustamal dina cai lom da istilah mustamal mah ayana dina cai saeutik di bawah
dua kula. Makanya fa in jumi'al mustakmal, lamun cai mustakmal aya 10 MR baradam mustakmal unggul kabeh dijikeun dina bak dina drum pikeun ka jadi sadrum. Fa in jumi'al mustakmal, cai mustakmal dikumpulkeun dina satu wadah kabalaga kullatayan, terus mencapai dua kula famutahhirun, maka menjadi suci dan mensucikan kembali. Karena cai gede mah sanajan ribuan kali dipakai hadas, dipakai wudu, teu batak jadi mustakmal. Da istilah mustakmal ayana dina cai cai mutanajis. Cai MR baradag bisa areut dua kula. Kan ku ciki mutanajis kabeh. Jikeun jadi sadrum asal itu berubah maka menjadi suci kembali. Sekalipun setelah satu drum kemudian dibocorkeun deui karena 10 MR tadi. Ayo 10 MR 20 liter lamun dikumpulkeun terus sadrum saya 20 tanajis kabeh nu 10 MR kakatlah suci dan mensucikan kembali. Setelah itu dipisah-pisah dewe karena MRD 10 MRD nudina MR eta suci tuh ya belet balikan deui. Jadi 10 MR karena najis 20 literan geus dijikeun kana cai sadreum maka menjadi suci dan mensucikan. Geus sadreum dibagikeun deui kana MR 10 tadi suci tuh. Jawab atuh suci tuh. Nah aku barolot suci tuh. Nama kata MR pan cantik kumaha sia teh najis. Hah? Cah abi anu ngadongeng lagi uing teu ngomong ngawas we MR. Aya MR-na mutan najis teu? Mutan najis pan tadi teh meureun MR nu 10 MR teh caina mutan najis kabeh. Berarti MR-na mutan najis teu? Mutan najis. Kan kana drum caina jadi suci. Hijikeun kana MR-keun deui aya MR-na teu di kumahnya jadi mutan najis deui. Kumaha heula MR-na? Kalakuan. Kamalau jumial mutan najis. Cai mutan najis dikumpulkeun pabalago kullatayan mencapai 2 kula walam yatagoyar kemudian tidak berubah maka hukumnya menjadi suci. Sadreum berarti sanggeus sadreum wa in qalla ba'du bitapriki tah ye wa in qalla ba'du bitapriki teh sanajan geus tina sadreum saeutik deui teu diasupkeun deui kana 10 MR kan jadi saeutik deui bitapriki ku cara misah-misah jadi 10 MR itu menjadi suci. Tapi catatan MR kumaha heula. Maklum setelah kita membahas tadi di atas bahwa istilah mustakmal la illatil ma kecuali dalam keadaan air sedikit. Gak ada istilah mustakmal dina balong badag gitu. Wa ba'da faslihi anil mahallil mustakmal. Istilah mustakmal tidak akan terjadi kecuali setelah pisah tina anggota anu dipakai. Kita reply kan, kita wudu. Blok, cai. Maju. Ikan cai saeutik nu dina beungeut teh. Nu dina beungeut. Cai saeutik maju. Berarti ieu cai geus dipake naon? Geus dipake ngaleungitkeun hadas taran. Pertama tuh, ieu cai maju. Acan. Can leupasina beungeut. Maju karena iru geus dipake ngaleungitkeun hadas nu aya dina iru mustama can ieu cai nu ngalibat ha pas we tina tungtung gado celak nah detik kaleupas tina beungeut karek dihukuman mustama. Istilah mustakmal ayana hanya ada di dalam air sedikit dan setelah lepas wa ba'da fasli dan setelah lepas tina anggota yang dibasuh. Selama puputran kene can disebut mustama. Contoh ieu mah contoh. Mah leungeut. Dukeun.
bisa disebut mustamal teh lamun geus leupas tina anggota. Walau hukman sanajan leupasna leupas ceuk hukum leupas. Leupas teh aya leupas hakiki jiga tadi tai maju leupas atuh urang kana taneuh leupas. Deui cai teh teu leupas ceuk kadeuleuna oge dieu ana gado nalai ka dieu terus turun leupas can acan poe nempel dina awak leupas cicing heula di dieu da ngaganet. Apa ngagak di dia aya nu ngahalangan jadi ngaganet cicing heula digibrig-gibrig we karek maju deui. Tapi nu kitu teh parawan gitu. Bapak parawan mah pan nyentik gitu jadi aya canglongan di dina. Beda deui anu geus diacak-acak wah eta. Laan tutang. Susu teh bisa disoreankeun ka dieu. Urut ngacak-ngacak papana. Urut ajengan tadi nih ana. Wabah dapes disabada pisah walau hukman sanajan pisahna teh hukman kumaha pisah hukman contohna kan jawa zaman kibal mutawaddi aw rukbatah tiga caina teh geus ngaliwat pundak mah beungeut ngaliwat pundak tadi nah lepasan ceuk deuleuh lepas acon ieu nempel keneh ai geus liwat pundak mah geus dihukuman lepas nah itu namanya lepas hukman. Umah suku yang umah suku tina suku ya mametakeun na hese terus ka dieu selama ayeuna dina bitis can leupat liwat teh kana tuur umah suku na kieu kaluhur tuur di anak liwat teh kana tuur nempel keneh teu nempel keneh ceuk panon mah tapi geus liwat kana tuur mah geus dihukuman leupas tah itu namanya leupas hukman. Waina ada 5 hal deui sanajan balik deui kana tempat asalna aya geus leupas kitu mah geus dihukuman mustahil atawa pindah tina tangan satu ke tangan yang lain tuh umah leungeut cai teh pan direply caina aduh tanya euy cai wah sambung teh dieu leupas ka dieu mana kang cai macan leupas tadi ga nempel teh sambung aya geus pindah kana nu belah kenca mah teh geus dihukuman lepas da ieu jeung ieu teh geus beda. Berarti ketika dihukuman lepas, berarti sudah dihukuman tak. Ngaran cai anu geus lepas tina anggota hukumna mustama. Benar gitu? Naam. Gitu. Gitu kumaha aya mah. Cai lepas tina anggota tak mah. Gitu. Ngan layadurru bil muhdis dina konteks orang yang hadas kecil teu bahaya teu jadi mustakmal infisolul ma lepasna cai minal kaffi tina telapak tangan ila saidi kana lengan naon said teh peupeuteuyan antara siku jeung kelek eta said di dieu nepikeun ka dieu ngaranna anmilah di dieu ka dieu ngaranna usbu di dieu ka dieu ngaranna kaf tina pigeulangan ka dieu ngaranna mirfa'an diro tina siku kana kelek ngaranna said ditungtung ramo nepikeun kana kelek ngaranna yan nah wudu kieu teh apa wudu Tat, promo mungkin lewat emang ngarah kadel ku kamera aing mah. Cai ti dieu ngajeleng. Lepas tuh. Ieu ngajeleng, ieu cai teh ieu cai. Anu wudu teh sok rada dikitukeun kan. Lepas cai. Ya tuh, anggap ini air.
ti dia. Ya geus dipake ngomah kap telapak tangan. Invisor lepas. Mendarat karena sain. Geus lepas. Geus lepas. Ieu mustamah. Kuduna mustamah, kuduna karena geus lepas. Tapi model cara terjunna air ti dieu tina kap kana sain sanajan geus leupas layadur dihampura wajar ketika ayeuna urang ngumah ieu ngaklet ka dieu mah wajar tong dihukuman mustakmal karena itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dihampura tetap masih muat, tetap masih kena cai muat. Nah, paham tuh? Itulah maksud. Padahal geus kalaman leupas. Walapil junub oge teu bahaya dina konteks junub mandi berarti ya mah in pisaluhu minar rasilanah wisadri konteksna junub dor urang ngumah sirah ti dieu yo cai teh pan lupa fokus ieu cai lepas tuh mendarat tidak ada wajar we atuh da pilaku cai kudu ieu dah bakal dia mah bakal muragna ke mana nu deukeut kana dada geus lepas tuh ngalaman lepas tuh nu ngalaman lepas ieu terus mendarat di dada cai nu netes kana dada tetap mutlak dan ini bisa menghilangkan hadas dada. Wih di dieu masih da leungit hadas di dada maksud dada masih pikiranna teh ngeres ieu ya paham. Jadi cai nu geus lepas tina anggota hukum namus tak mah tapi aya nu dihampura. Naon nu dihampura teh mimma yaghlibu bihi taqadzub yaitu daerah anu galib bakal ngeclak tina gado kana dada galib ngeclak tina kap kana sain keur waktu ngumah leungeun wajar ngeclak da dikitukeun ieu aya di luhur ka handap. Nah begitu dihampura sekalipun geus ngalaman lepas tetap dihukuman cai mut lak teu jadi mus tak mah paham itu ngerti tanya paraun ya cabang tina keterangan cai mustamal tadi masih keneh loba anu riweuh kana caparun law adok lah. Ini salah satu parun yang banyak diperdebatkan oleh mufassirin Fathul Muin nu karek sakali. Dikeun kaayaan 20 surah, 40 surah kieu. Inu tiga di jalan tol Jakarta macet mobil gitu. Nah itu lah. Aya perbedaan santri Jawa jeung santri Sunda. Nu garetolna tapi garet. Ari santri Jawa mah nu getolna nu ditulis ayeuna pinu dina kitab nu karosong teh pinuna. Dan nu ditulis teh kesimpulan makna substansi dari masalah yang disampaikan oleh guru. Akhirnya dapat berpikir kesimpulannya itu gini, kesimpulannya itu substansinya itu makosid syariahnya itu sehingga dia mampu mengembangkan hukum itu di Jawa seperti itu dididik jika kia substansi makosid itu jika kia jamaah sholat itu diperbolehkan bagi musafir perjalanan mencapai 2 marhalah anggaplah 120 kilo yang paling panjang dengan alasan kenapa diperbolehkan rukhsah jama karena terdapat masyaqqah karipuh anu dialami oleh seorang musafir dari perjalanan jauh itu. Karena ketika ada masyaqqah
Masyakoh tajlibut taisir, taisir ya diantaranya rukhsah dari melaksanakan jamak. Hingga muncul pertanyaan, sebenarnya rukhsah jamak itu karena perjalanan jauh atau karena masyakoh yang terjadi? Intinya karena apa sih sebenarnya? Anda diperbolehkan jamak itu karena jauh, karena jaraknya 120 kilo, atau karena masyakoh karipuh anu dirasa dalam perjalanan 120 kilo itu. Sehingga pertanyaannya, bagaimana kalau jaraknya ada 120 kilo tapi tidak ada masyakoh? Boleh nggak jam? Atau perjalanannya cuma 50 kilo, deket, 50 kilo mah deket. Tapi ada masyakoh. Jika Bogor Jakarta itu cuma 50 kilo. Tapi masyakoh naku macet, wanian 5 jam. Masyakoh ayah, tapi jarak pendek. Pakai kapal udara Bandung Surabaya, jauh 800 kilo Bandung Surabaya. Tapi masyakoh nggak ada 1 jam nyampe naik pesawat. Ente rek milih mana? Bandung Surabaya naik pesawat jauh tapi eueuh masyakoh. Bogor Jakarta deket tapi masyakoh. Jadi sebenarnya perjalanannya harus jauh atau karena masyakoh? Nah itu harus menjadi pikiran Anda. Hingga muncul pertanyaan, boleh gak jamak karena macet? Mau bisa nggak jawab Satri Sunda? Saya bicara umum, dan ini realita. Saya nggak menghinakan suatu Jawa, sarua bae, kedua-kedua nu. Rajin-rajin sarua. Dan saya berbicara secara umum. Jika ente eureun di parapatan menyala lampu merah. Ketika di perapatan lampu nyala merah, wajib berhenti nggak? Wajib berhenti nggak? Aturan lalu lintas dan agama, aturan lalu lintas. Wajib berhenti. Kenapa wajib berhenti? Apa yang menyebabkan wajib berhenti? Apakah karena lampunya berwarna merah atau bisa tabrakan? Karena lampunya merah, berarti lamun jam 12 penting. Mobil kecuali mobil Anda, polisi mobil pas di perapatan, urang-urang na mobil, lampu merah, siarek norobos mah. Lah, kan lampunya merah, berarti guru eureun tetap. Lampunya merah, ek norobos mah, polisi nanaon urang ngumpul mobil di perapatan. Kalau karena lampu merah, maka tetap Anda wajib berhenti. Lain kan, lain karena lampu, tapi karena bisi tabrakan. Ya kan? Bisi tabrakan. Berarti lamun karena bisi tabrakan, hari jam 12 penting mobil, polisi, sanajan lampu merah, berarti Anda boleh menerobos karena alasan berhenti karena bisi tabrakan. Ya karena apa? Kenapa Anda ke lampu merah? Apa yang menjadi alasan dasar? Substansinya menghindari tabrakan atau karena merahnya lampu? Terus itu dikaji. Dan orang yang biasa untuk memahami satu makna ketika satu hukum, ketika Anda mendengar satu hukum kemudian Anda dapat menyimpulkan kesimpulan dari hukum ini maknanya seperti ini, Anda akan bisa menjawab problematika yang terjadi zaman kekinian. Paling tidak ada harapan untuk bisa. Kan lamun santri di Jawa Barat nu ditaklek tulis pinu di dieu teh dongeng. Ki jaed nu nungtun doma tulis, jaed nungtun doma. Ini ka kebon tulis.
datang ke kebon domana ngadaang jukut batur, maka wajib ngagantian pare baturan jukut pare, wajib ngagantian pare sabab eta doma ngaruksak bana batur tuluy. Terus kausan muningna doma Garutna ditulis nanaonan. Nanti Anda akan terfokus dengan cerita, bukan substansi. Nah dongeng ngelarang gue tuh nah. Artinya otak Anda akan terperas untuk mengingat dongeng itu. Karena otak kita kan terbatas. Kalau otak tengan sagiga. Dina ngaji online ya. HP kan 2 giga, sajam ke ngaheng. Minimal rek dipakai ngaji online itu 6 giga itu minimal, 6 sampai 8 giga. Ya genep giga ya. HP Oppo, abi ponu 4 giga ka anak panas sama nieun ka meletuk unggal apa dipakai online. Otak kita kan terbatas masalah. Nah, biasakan yang seperti itu. Jadi ketika Anda memahami satu kitab itu seakan ya inti tina permasalahan ya apa sebenarnya? Kenapa boleh jam? Muncul weh. Heula palebah jama. Nah, aya kan jama boleh fil hador. Jama di imah boleh kan? Karena hujan di imah kan, lain dalam perjalanan. Terus dina kitab Kifayatul Ahyar apa Tanwirul Qulub jama karena lil hajat. Karena kebutuhan itu bukan kebutuhan yang sifatnya rutin, bahkan termasuk seperti anu panganten, bapak hajat, bapak semah. Duh kalau aku penting semah keur ngaberegna bisa enak teu ka aku, kewelah salat duhurna di aja mata akhirkeun ka asar boleh. Kalau melihat dalam konteks jama, ada jama yang di luar safar, di imah bisa jama. Kalau melihat konteks jama, bahwa jama itu substansinya, intinya adalah ada di masyakoh. Sehingga muncullah satu wacana dalam Basul Masail, boleh jama karena macet. Wah kapangi ku jadi namuin mana? Soalnya di zaman Kiai Musonep masih kena usum kuda aja ngonta eueuh macet di jalan tol. Jadi moal aya permasalahan macet di jalan teu moal aya. Apa saya katakan jama. Kumaha lamun kosor mah teu aya. Karena aturan kosor itu lebih ketat daripada jama. Kosor hanya ada fis safar. Berani gak Anda menghukumi? Boleh macet karena boleh jama, boleh macet karena jama. Boleh jama karena berani gak? Berani gak? Ente pas naik mobil macet, mangkani aduh waktu duhur ya setengah, geus jam 3 kurang. Mangkani aing aja tunggu. Ah jama we, ada kemana? Cenah kang cenah kitab naon moal aya. Moal ente mukaan kitab Imam Syafi'i, oh ente mukaan kitab yang dikarang 500 tahun ke atas. Jangan kau Ibnu Hajar, bab macet. Ayo ge paling bab maraban onta di perjalanan macet. Maraban onta mah aya ge aya ngisi pom bensin meureunna. Ngisi bensin lama meureun hari teu lah di jalan. Macet moal aya permasalahan. Dan itu tantangan yang Anda akan hadapi ketika pulang ke rumah di antaranya. Suka MUI jadi komisi fatwa ada berat. Diuruskan fatwa jang batur. Kawalna kawal karep-karep. Tanggung jawab ajengan. Melaksanakan batur saci anyur tanggung jawab mana? Ada komisi fatwa na didinya. Beh apa majikan, beh dia anak iya terus. Yes, parut. Balik
balik deh karena masalah cai mustamal. Cai mustamal teh naon? Cai nu geus dipake ngaleungitkeun ada. Bisa mustamal lamun caina saeut, bisa mustamal lamun leupas tina ang. Nah eta tunda heula. Sep. Barun. Lau adkhalal mutawaddi. Tingali dina i'anahna di tengah, saya nama sanes mutawaddi, gentos mutatahhir. Jalma nu suci. Sabab naon? Sabab ieu lain konteks wudu wungkul, aya nu junub tuh. Aya nu adus. Urang ganti ku mutatahhir. Lau adkhalal mutatahhir. Lamun jalma anu sesuci kanclomkeun leungeun biqasdil gosli tujuan ngawasuh tina hadas leungeun. Anil hadasi tina hadas naon? Nya hadas leungeun udah anclomkeun lagi leungeun, pragu nganclomkeun leungeun kalau ngitkeun hadas beungeut. Bisa teh ya nyurahkeun ieu. Lau adkhalal mutawaddi yadahu bi qasdil ghusli anil hadas. Jalma nganclomkeun leungeun, awas yan, lain kieu, sok aya nu nyurahkeun teh kieu. Nganclom. Ai kieu mah yan dae dua leungeun. Saleungeun. Leungeunna hiji. Abeulah. Karena ketika leungeun dua beda masalah. Yan tulis hiji leungeun. Lamun jalma nganclomkeun satu tangan, nganclomkeun kana naon? Ai ngaran nganclomkeun pasti kana cai, pilaku nganclomkeun kana taneuh. Tina saeutik dina emer. Biqasdil ghusli dengan tujuan ngawasuh hadas leungeun. Tujuan anak nggak masuk ada aula biqasdin atawa tidak punya tujuan nganclomkeun leungeun teh mengalir saja nggak punya tujuan. Ba'da niyatil junub di mana nganclomkeun leungeun teu boga tujuan tapi geus niat junub geus nawaitu fardhu ghusli. Awatasli si wajhil muhdis atawa nganclomkeun leungeunna teh sabada nilu kalian ngumah beungeut beres beungeut pilu kali celom teu bogoh-bogoh kana cai saeme aubada goslatil ula ini in qasdal iktisar atawa sabada ngumah beungeut sakali memang tujuanna hayang sakali ngumah beungeutna beres sakali ngumah beungeut celom di mana nganclomkeunana teu niat nyium wala qasdi ahdil ma tidak ada tujuan mengambil air karena tujuan lain misal hayang nginum teu boga tujuan nginum soro mustakmalan mangka eta cai menjadi mustakmal lian nisbat kana lian leungeun ieu jang leungeun ieu mah hege tuluikeun. Beres kumah beungeut naonna leungeun celom bae kana cai sae ngaranna naon kieu mun nganclomkeun leungeun teh ngaranna naon ngagunakeun cai saemer jang ngumah leungeun maka cai saemer ieu teu meunang dipake ngumah ieu teu meunang dipake ngusap sirah teu meunang dipake ngumah suku. Ieu leungeun dijerokeun. Karena apa? Karena air ini ketika masuk tangan sudah dihukuman mustakmal. Nisbat jang nu lain. Ai jang leungeun ieu macan mustakmal. Nama kata mustakmal? Can leup. Kan leupas ya. Itu. Bicara cai, bicara leungeun nganclomkeun kok. Oh, leungeun geus leupas mah. Ieu teh mustakmal bisa ti mah. Leungeun di jero cai keneh. Itu sudah dihukumi mustakmal, nisbat ka nu lain. Anapun nisbat yang leungeun ieu tuluy itu. Nah, karena saemer geus dipake ngumah leungeun. Teh ngumah leungeun ku cai sakumaha? Ku cai saemer berarti saemer ieu geus dipake ngumah leungeun. Ya udah mustahil untuk yang lain.
hayang jadi mustama urut dikobok mah. Sanu ngomong-ngobok. Ngancolomkeun leungeun niat mah leungeun teh. Ngancolomkeun leungeun dina konteks wudu, ngancolomkeun leungeun dina konteks adus. Aing ngobok itu lain wudu lain adus mana cek saha jadi mustama. Ya kam cai sautik mah. Begitu jadi mustama. Apa lamun aya cai sautik kapan celakan ke urut-urut jadi mustama. Kok jadi tanya amung urusan ieu ngasupkeun leungeun jeung ngacelak cai apa jauh-jauh. Ai ngasupkeun leungeun mah cai saemer geus dipake ngumah leungeun. Ai kakacelakan emang dipake ngumah naon? Beda kacampuran emang kenapa cai mustama mah suci kok. Tanpa niat nyiu tarik itu mah ente nganclongkeun leungeun niat tarik nyiu umahna merek di luar teu jadi mustama. Beres ngumah beungeut buat haus yang nginum nyiu tujuanna rek nginum pas dina ahor teu jadi mustama dengan nganclongkeunna tujuan erek nyanak kaijang nginum lain umah leungeun. Ada permasalahan ini yang sangat susah. Nah, anu ngaran niat qasdi maksud. Ayeuna lo anu balai. Jalma ngasupkeun leungeun. Bi qasdil ghusli anil hadas, niatna ngumah tina hadas. Berarti niat wudu keur waktu ngumah leungeun. Aya kitu ngumah wudu. Ngumah leungeun niat wudu aya. Aing ngumah aya niat di mana? Dina beungeun. Aya teu? Kumaha surahna? Abdi hayang nanya ka akang sadayana. Kumaha surah? Nganclomkeun leungeun, di mana nganclomkeun leungeun teh niat wudu. Pan niat wudu mah keur ngumah beungeut. Kumaha? Beungeutna teu meunang kacaian. Wudu akut eksim sabeungeut. Jarawat parah. Amun beungeut teu bisa kacaian, wudu tetap wajib. Mulaina ti mana? Nya tina leungeun. Niatna di mana? Nya dina leungeun nu awal Gusti na ge leungeun. Malah aya surah wudu, niatna keur ngumah suku. Suku nu normalna nu lain teh normal, teu bisa kacaian. Aya teh sabenerna mah lamun rek dijerokeun, lamun rek dibilang hese, parkeun ieu bisa hese, lamun rek dibuat mudah, dibuat simpel, sangat simpel. Tergantung pemahaman Anda terkait air mustamal apa. Kenapa banyak anu menginginkan kang cenah pangnyurahkeun parkeun lauk adola, cenah jelas teh. Nah, sakitu simpel, ieu teh kudu jelas-jelas teh. Apa enggak ada masalah. Yang penting Anda paham dulu takrif mustamal apa. Yang penting otak yang ada di dalam ilmu yang ada di dalam otak Anda bahwa yang satu ember kakecelakan ku cai mustamal jadi mustamal hapus heula. Kan lamun eta masih keur nyangklong dina otak riweuh. Hilangkan dulu apa itu niat. Ngaran niat naon? Qasdus syai' muqtaronan ngamaksud sesuatu mun wudu ngamaksud wudu bari dibarengkeun jeung pratna nu ngaran niatna berarti ngamaksud wudu dibarengkeun jeung umah beungeut niat mah ngamaksud wudu keur umah beungeut lain nentegkeun sejak kaula abdi wudu ya. Bismillah. Nawaitu sejak kaula ngaleungitkeun hadas alit fardu karna Allah. Niat mah lain terenteg sejak kaula ngaleungitkeun hadas. Niat mah lain terenteg nawaitul wudu'a. Niat mah lain ngarenteg sejak kaula abdi wudu. Niat mah qasdul wudu lain ngarenteg sejak kaula. Lamun takrif niat nu aya dina otak masih keneh ngarenteg riweuh ngaji ka hareup moal daekeun ngarti. Maka loba nu pagedug.
Sabab takrif niat qasdu syai' muqtaranan bi fi'li dalam bab apapun, rek ibadah, rek muamalah, rek munakah. Saya sering contohkan. Berwaktu takbiratul ihram, naon sababna loba jalma anu takbiratul ihram jiga hayam belum. Allahu akbar. Jelema belat salat. Rek teu belat kumaha? Allah salat fardu duhur 2 rakaat di qasar majmu'an jam'an taqdimin ma'al asri ma'muman lillahi ta'ala qamataman mustaqbilal qiblati. Akbar. Dina kitab naon nu ngaran niat ngarenteg saja kaula. Lah itu kan masalah salah paham Anda. Saya tidak mau tanggung jawab sudah. Ting di mana sih yang menang? Da wing teh baheula mangrentek. Salahkeun we Kang ajengan di lembur baheula nu ngadidik kurang lah keur ayeuna budak. Tong sok nyalahkeun guru maneh baheula keur budak sok diajarnya. Tok rentegeun. Sejak kaula salat fardu maghrib 3 rakaat madhep ka kiblat mah karena Allah. Teu salah ajengan lembur teu salah. Naon sababna? Sabab otak budak can nepi jang ieu nu ngarannya teh qasdu syai' muqtaranan moal ngartieun kabeuleuh. Eta teh jang budak ngarah tereh ngarti sementara. Ngan ilmu eta teh teu berkembang ka bawah nepikeun ka aki-aki. Jadi ilmu geus aki-aki teh anger ilmu paud sejak kaula. Saya punya inspirasi niat itu adalah bukan renteng. Itu sudah 11 tahun pesantren. Tamat Lirboyo di Cikole 7 bulan. Setelah di Cikole abdi ka Buya Dimyati. 2 tahun saya di Buya Dimyati ngaji tafsir Tobari. Saya kaget melihat salat Buya Dimyati. Padahal uing 11 tahun pesantren. Salat Buya Dimyati. Ya. Nah, usian. Bangun. Ya. Bangun. Allahu Akbar. Siaripun. Takbiratul ihram na Buya Dimyati. Allah. Kok bieu ngobrol keneh dia teh. Nah, sian. Tempokan. Allahu Akbar. Kumaha niat Buya Dimyati. Mati. Allahu Akbar. Saja kau karek sakitu ge beres. Allah, pada urang Allahu Akbar. Sejaka, karek sejaka can kaula surat rumah can ta'yin can fardiyah can ayeuna qasdul fi'li. Makanya dina surat kudu aya qasdul fi'li ta'yin fardiyah kumaha teu ngarti. Seminggu salat bersama Buya Dimyati aing jadi mikir kumaha da aing teu kieu. Buka kita. Ta'yin fardiyah. Ta'yin teh usul qasdul fi'li teh berarti usolli. Pardo, pardiyah, duhri, ta'yin. Kegoreng-goreng lagi. Usolli, pardo, duhri, makmuman. Usolli, pardo, duhri, makmuman. 10 detik. Usolli, pardo, duhri, makmuman. Allah. Kegoreng-goreng lagi gitu. Ayo, Allah. Kumah. Dengar. Kulak balik. Seri sorangan. Ayo mikir nanti. Hari niat ngerenteg sejak kawalan gitu. Niat qasdu syai' lain ngerentegkeun syai'. Ingat hari teh keur boga kabogoh hari teh ngaranna teh saha. Cinta itu perasaan. Cinta itu perasaan. I love you itu bukan cinta. I love you mah hanya bahasa ungkapan rasa cinta yang ada di dalam hati. Benar? I
cinta I love you cinta lain. Lain amang bogoh ka awewe, bogoh ka awewe teh perasaan hati atau bahasa I love you. Perasaan. Ngan lamun dibahasakeun perasaan eta teh bahasana naon? Aku cinta kamu. Niat itu bukan usoli fardhu maghribi, niat mah ngamaksud salat fardhu maghrib. Ngan lamun dibahasakeun jadi usoli fardhu maghribi, lamun dikerendekeun jadi sejak kaula abdi salat fardhu maghrib. Tapi niat lain itu, niat mah keur takbiratul ihram, sia boga tujuan salat fardhu maghrib bari ngamakmum, lain ngarenteg. Paham? Dan itu sangat susah. Sabab abang teh leutik sejak kaula. Dan mau sampai kapan? Ya silakan. Saya cuma nanya, nu ngaran niat sejak kaula tidak kita udah harus kita ukur. Takrif, saya bicara takrif. Aya nu nyarian ka abdi teh, Kang pancena dina nya teh aya istihdor hakiki, istihdor urufi, muqarana hakiki. Saya tidak membahas istihdor, saya tidak membahas muqarana. Saya mah takrif. Nu ngaran niat naon sakitu ukur. Contoh niat leutikan. Dur bedug. Amang ribut kacai. Rek naon? Ribut kacai teh amang teh ngalinur atau boga tujuan? Apa tujuan? Kacai korek cepat. Keur lempang kacai boga tujuan tuh. Boga tujuan rek naon? Rek wudu renteg teu sejak kaula abdi ieu lempang ka ditu teh rek wudu renteg. Tuh, tapi boga tujuan rek wudu tuh. Nah, tujuan eta kudu aya keur waktu mumah beungeut karana nya. Pak oh cenah Kang mah Sayyidina Ali cenah dina hiji riwayat keur waktu takbiratul ihram teh dugikeun ka geuneuh cenah pamun teu na Sayyidina Ali. Gunung. Sayyidina Ali geuneuh lain sejak kaula salat fardhu maghrib lain. Sayyidina Ali geuneuh teh saking ngagibrig ngupingkeun takbir Allahu Akbar wajilat qulubuhum eta mah. Iza dzukira dan ayat tadi tentang orang iman alladzi idza dzukira wajilat qulubuhum ketika diingat Allah dizikir ke Allah langsung wajilat qulubuhum hatena langsung merejat lagi saking kusieun ku haibahna Allah isi mah pun Allah tak ingat-ingat lagi mau saja kau lah salat aduh yang disebut juga Sayyidina anu nepikeun ka beak sorat teh abdi kudu boga babaturan teh urang Cicalengka anak ajengan ayam pelung Cianjur eleh pun walilana oge Allah bikin kalau ieu teh teu kadang Akbar cenah tuh Bapak geus leungeun nyiku deui nah cek amang mantes teh lamun dewek aya belah di rupa-rupa seni kumaha goreng patut sih teh nuna ieu si dakep sunat kabelah rada kenca karena ngahalangan hate mun lain kieu lain nyiku ka batur situ deui mameakeun tempat aya wae sedih teh aya seni anu alus aya seni nu goreng patut model acara make samping saya nganggo sidang ulahan apun mumuncangan kudu luhureun mumuncangan dah weh dina satengah bitis deukeut tuur nya kumaha mos rek ngaboyor wae Ini pernah terjadi mang masalah niat dina kasus tolak
Ini nyata. Nah, saya bisa membicarakan, ngomongkan karena pengalaman guru terbaik itu ya gitu. Mau awal tapi mau bisa ngaliwatan ilmu dewek kalau tuh mah. Guru jeung murid itu gak mungkin seorang murid itu nyusul karena guru mah. Lamun bicara getolna saruanya. Ai guru na molor wae murid getol mah kasusul. Mah bicara sarua getolna. Moal bisa. Karena setiap ilmu yang diajarkan mesti saya bertambah ilmu. Anda bertambah, saya pun bertambah. Dengan pertanyaan Anda, jangan dikira saya tidak bertambah ilmu. Didinya nanya teh nama ilmu kawi. Aya seorang suami istri di mana istrina gawe di pabrik. Dina hiji waktu lembur tuh bebeja ka salakina tinggal alasan naon teh lobet HP teh naon tuh bebe. Balik jam 10 jam 11 peuting dianturkeun ku ojek. Salakina ti isuk masuk budak, geus pusing urang budak. Nongkrong dina teras nungguan pamajikan. Rojol pamajikan datang tina ojek, ka beneran eta ojek teh lalaki anu dipti cemburuna ulah. Langsung kan naik turun tina ojek asup ka imah bari tutujuk kana beungeut pamajikan. Mantong sia ka imah bapak mah. Ayo balik awewe hingga isuk-isukna inung bapana datang ke abdi nanyakeun masalah kang teu kumaha ieu teh ragrag tolak teu penting teh cenah si nyai teh balik ke meureunna teu bebeja ka salakina nafsu lah itu pas datang ka imah teh salakina ngomong itu mantong sia ka imah bapak mah abdi dijawab mantog siah ka imah bapa maneh teh termasuk segat kinayah tolak bisa ragrag tolak lamun keur ngomong mantog siah niatna memang niat ngajatuhkeun talak lain ngusir mantog siah teh bahasa ngusir di imah tapi bahasa ngusir ketika diniati tolak maka jatuh tolak karena masuk segat kinayah. Jadi kumaha tuh bertanya we eta salakina. Penting ngomong mantong sia teh ngusir. Tah hayang angeusan geus teu butuh deui ka pamajikan. Ah, nakang hese cenah kang teu bisa mah akang tiasa teh cenah ungkap ka itu. Panggil abdi teh ka ditu. Arieu. Ditanya kok. Yang penting bener ngomong mantong sia ka pamajikan. Aras. Ai niat maneh naon cenah teu niatna naon kang pemeureun beuting depan buka teu ngalinur meureun sia teh ngomong mantog sia ka pamajikan kesel cenah kang niatna lah tuh gas ya udah saya hukumi tidak jatuh tak beres riungan dipanggil ku abdi budak imaneh niat malah mana ngerti niat menurut cenah kang pada dina salat cenah niat ya qaul abdi salat fardu maghrib 3 rakaat madep ka kiblat abdi keur ngomong mantog sia entuk sejak qaul abdi ngomong mantog sia ngaragragkeun talak ka pamajikan talak hiji lillahi taala teu cenah mulai oh jadi meureun ente mah teu kieu meureun mantog Allah sejak kaulah abdi ngaragragkeun talak ka pamajikan talak hiji lillahi ta'ala tong sia datuk itu. Ayo siare kumaha fenomena di masyarakat. Niat majang lain ngerentek sejak kaulah abdi ngaragragkeun talak hiji karena Allah lain eta niat mah. Niat itu qasdu tujuan. Keur ngomong mantog teh sia teh kan teu kalinur mun boga tujuan mohon. Tujuan naon kesel naon kesel ka pamajikan. Keselna kumaha dina hate mana teh maksudna kesel eta teh hartina kumaha jelaskeun ka abdi. Nya intina mah aing geus bae cenah ngeusan oge da aing bisa keneh neangan awewe. Itu aya sia kumaha teh.
baik cenah ngeusan oge da bisa arek neangan deui pipa mah jikaneun berarti tujuan teh naon muku ngomong mantong sia teh leupas ge bae da rek neangan deui awewe nu kitu teh ngaranna qasdul furqa qasdul tolak dengaran tegeta jelema tapi boga tujuan itulah niat paham. Ayo lamun ente edang hukuman niat kerentek eta tong dihukuman ba tong dihukuman jatuh tolak da teu ngerentek sejak kaula ngaragrageun tolak rek kumaha lamun diseret kitu ku aing tarif niatna ceuk maneh ngarentek rek kumaha aja udah man saja kaula alah aing bae ilmu PAUD dipake geus tamat pesantren 10 tahun atuh acak-acakan. Coba model acara dina tayamum. Da bakal lieur ngabahas niat tayamum. Niat tayamum itu lain cara niat wudu. Niat wudu mah keur ngumah beungeut. Niat tayamum ti mimiti naklut turub. Digebukeun kana tanah ketika ngangkat tadi dia harus sudah ada niat ila mas isyai'in minal wajib nepikeun kang ngusap beungeut kudu aya niat. Berarti gitu. Nawaitu tayammum istibaatis sholati fardu ta'ala gitu kan. Jadi pas ngusap nama tinggal lah gitu. Bukan begitu. Timimiti ngangkat Anda sudah punya qasdu, punya tujuan. Siang ngangkat itu tujuan ke tayamum istibah sholat. Tujuan eta teh tong leungit tebikeun ka kieu lain keretek saja paula dieu. Tak lain. Paham? Bolak-balik mahuan niat. Karena itu baheula abdi mah da sok ngarenteg salat saja kaula salat fardu bagi 3 rakaat pada ka kiblat makmum karena Allah berarti salat abdi sah teu? Sah. Mungkin. Nah, makanya sah mungkin. Biasana penelitian abdi jalma nu ngarenteg sejak kaula salat fardu maghrib biasana hatena sok aja muncul tujuan salat fardu maghrib. Nah, tujuan eta nu disebut niat mah lain ngarenteg. Tapi ketika ngarenteg tapi hate goplah enggak ada tujuan, maka itu laga terjadi niat. Buka dinamuin bab saum palebah niat. Aya bahasa lau khatara bi balihi. Namun jalma ngarentegkeun dina hatena tapi goplah teu sah. Puasa namun ina aya anak-anak bukan berpuasa. Kita bahasanya lau khatara bi bali ngarenteg. Gas, jam seberapa ya? Ya, jam 10 lumayan. Gas, bagian ngobrol. Dan naon nu teu kahan.